Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa khasyatihi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Sidang Jumat rahimakumullah. Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama Sunni bermazhab Hambali, anjeunna kalebet salah seweus muridna Imam Ibnul Qayyim Al-Zaujiyah. Dina kitab Lataiful Ma'arif anjeunna kantos ngadugikeun
syair-syair ma'rifat anu unggalna sapertos kieu. Saur Ibnu Rajab, malam yastati'il wuqufa bi Arafah falyaqib an hududillahi alladhi arafah. Wa malam yastati'il mabita bi Muzdalifah falyubit ala ta'atillah alladhi yuqarribu wa yuzlifah. Wa malam yaqdir ala zabhi hajjihi bimina falyazbah hawahu alladhi yablughu bihil muna. Wa malam yastati' lil wusuli ilal bait fa innahu ba'id falyuqsid rabb hadzal bait fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saur Ibnu Rajab, malam yastati'il wuqufa bi Arafah sahawai jalmi anu teu acan tiasa wukuf di Arafah fal yaqif ala hududillah, maka manehna kudu wukuf cicing tina ngalanggar hukum-hukum Allah alladzi arafahu anu geus dikanyahukeun ku dirina. Wa malam yastatil mabita bi Muzdalifah, jeung saha jalmi anu can bisa ngalaksanakeun mabit di Muzdalifah fal yubit ala taatillah, pek manfaatkeun waktu peuting pikeun taat ka Allah, sibuk dina ibadah ka Allah, alladzi yuqarribu wa yuzlifu, anu bisa ngadeukeutkeun jeung ngaraketkeun manehna ka Allah. Wa malam yaqdir ala zabhi hajjihi bimina, jeung saha jalmi anu can mampu mencit hadyu di Mina fal yazbah hawahu alladzi yablughu bihil muna, maka pencit hawa nafsuna anu ku mencit hawa nafsu eta manehna bisa nepi kana cita-citana. Wa malam yastati lil wusul ilal baiti fa innahu ba'id, jeung saha jalmi anu can mampu ngajugjug Baitullah Al-Haram Ka'bah di Mekah di ditu lantaran jauh, fal yuksid rabba hadzal bait fa innahu aqrabu ilahi min hablil warid, maka sok jugjug pangeran anu ngagaduhan eta Baitullah, sabab anjeunna mah bakal leuwih deukeut ka hamba-hambana tibatan urat gengrongna. Sidang Jumaah rahimakumullah, syair-syair ma'rifat Ibnu Rajab Al-Hambali nembe nguningakeun di antawis hikmah tina ritual ibadah haji anu geus disyariatkeun ku Allah ka sakumna kaum muslimin. Tanu mana hikmah tina setiap ritual ibadah teh ieu kudu bisa katepi ku saha wae jalmi anu ngalaksanakeun ibadah, supaya eta ibadah teh bisa jadi ibadah anu makbul, anu mabrur. Anu namina parentah ibadah Pak salianti bentuk syariat anu formal, maka ibadah nu ku urang dilakonan teh kudu bisa nepi kana hakikat anu jadi maksud jeung tujuan Allah ngalaksanakeun eta ibadah. Sabab hakikat tina setiap ibadah anu geus diparentahkeun ku Allah, lamun geus bisa katepi ku setiap jalmi anu ngalaksanakeun eta ibadah, maka ieu bakal jadi indikasi, bakal jadi ciri yen eta ibadah teh bakal jadi ibadah anu makbul, anu mabrur, anu ditarima ku Allah. Jadi lamun ibadah hanya sebatas syariat Pak, ritual formal, bari can bisa nepi kana hakikat tina eta ibadah, maka bisa dianggap ibadah teh gagal. Contoh misalnya salat aya syariat aya hakikat. Lamun urang ngalaksanakeun salat hanya sebatas maca bacaan-bacaan salat ti mimiti takbir nepi ka salam, gerakan-gerakan salat ti mimiti takbir nepi ka salam, terus berusaha menghadirkan hati anu khusyuk
dina setiap orang ngalaksanakeun ibadah salat, tapi prakteknya salat seperti kitu teh ngan nepi kana bacaan, gerakan jeung kasadaran yen urang ngarasa keur berkomunikasi jeung Allah teh pas keur salat hungkul. Teu bisa dibawa karena waktu-waktu di luar salat, maka berarti salat teh kakarek syariat. Nah, salat urang geus bisa nepi kana hakikat, maksud jeung tujuan naon sababna Allah marentahkeun ibadah salat ka urang, lamun nalika urang salat bisa ngahadirkeun suasana batin ngarasa diri dicaketan ku Allah, ngarasa diri diawasi ku Allah, ngarasa diri urang salawasna teh dibarengan ku Allah. Nah, jeung suasana batin siga kieu teh dirasakeun ku urang lain keur di masjid unggul, lain keur saat ngalaksanakeun salat tungkul, lain nalika urang ngucapkeun Allahu Akbar nepi ka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hungkul. Tapi di luar salat kapanpun dimanapun suasana batin siga kitu bisa dihadirkeun ku urang, maka berarti salat urang geus nepi kana hakikat. Dina harti naon? Salat anu bisa mencegah pelakunya tina perbuatan keji dan munkar. Pan kitu Allah nguningakeun. Dina surat Al-Ankabut ayat ke-45. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sok geura lakonan salat sabab salat teh bisa mencegah pelakunya dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Hartina lamun salat Pak, salatna dilakonan, ka masjidna rajin, berjamaah na tara tinggalin, tapi akhlak jeung kalakuanna tidak terjaga, perbuatan dosa jeung maksiat masih keneh bisa dilakonan, can nepi kana hakikat salat teh kakarek syariat. Nah, lamun jalmi ibadah termasuk salat kakarek bisa meraktekeun syariat jauh tina hakikat, tenepi karena tujuan jang naon manehna ngalaksanakeun ibadah salat, nepi ka akhlak dan perilakunya tidak terjaga dari perbuatan keji dan munkar, ieu bisa jadi indikasi bahwa ibadah salatna teu makbul, ibadah salatna teu mabrur, ibadah salatna gagal, ibadah salat anu lain bakal ngantirkeun dirina meunang ganjaran Allah di akhirat, tapi salat anu bisa ngancam dirina jadi ahli neraka. Sering panginten urang nguping kisahnya Pak kapungkur. Aya sahabat Nabi anu sumping ka Rasul, teras anjeunna ngadongengkeun tatanggana apa anu ahli ibadah. Beutingna rajin salat tahajud, beurangna rajin puasa sunat. Tapi sore eta sahabat hiji cenah kirangna ya Rasulullah, eta istri teh tu di jironaha sok rajin nganyerikeun hate tatangga. Kumaha saur Nabi Pak? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Eueuh kahadean keur eta awewe manehna bakal jadi ahli neraka. Pak, jalmi rajin tahajud unggal peuting, rajin ngalaksanakeun saum sunat, tapi ku ibadahna teu dijamin, teu digaransi ku Nabi bakal jadi ahli surga, tapi menang ancaman siksa neraka. Naon sababna? Ibadahna paten nepi kana hakikat, kakalek samet syariat ritual formal. Tak kitu oge ibadah haji sampai. Nalika Ibnu Rajab tadi nguningakeun malam yastati'il wuqufa bi Arafah wal falyakif an hududillah alali Arafah. Saha jalmi anu can bisa wukuf di Arafah. Wukuf teh naon? Wukuf teh cicingnya Pak. Tanggal 8 Dzulhijjah ngawitan zawal panon poenya mancaran geser sakedik masuk waktu duhur, tah semua jamaah diwajibkeun cicing di Arafah. Nepi ka engke waktuna datang maghrib sampai syuruk. Keur naon cicing di dinya teh? Berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, ngalangkungan zikir, doa dan sebagainya. Tak ritual haji Pak wukuf di Arafah. Tapi saur Ibnu Rajab aya hakikat anu leuwih jauh,
anu bisa dan harus bisa dicapai oleh setiap orang yang berhaji naon lain sakadar cicing di Arafah ti mimiti lohor nepi ka magrib, tidak melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan tapi lebih mendekatkan diri kepada Allah, leuwih teh eta naon engke jalmi anu geus ngalaksanakeun ibadah haji bisa mawa pesan moral tina perbuatan wukuf tadi naon, tina syariat wukuf naon, nalika geus beres ibadah haji bisa wukuf tina rupa-rupa dosa jeung kamaksiatan. Perbuatan dosa jeung maksiat anu matak pikabitaeun, anu bisa memotivasi dirina ya, nuturkeun godaan setan, wukuf pacicing ngajedog teu kabita ku dosa. Talamun jalmi ngalaksanakeun ibadah haji geus bisa wukuf lain di Arafah, di imahna, di lemburna, di tempat kerjana pak wukuf tina perbuatan-perbuatan dosa, ta eta hakikat ibadah haji. Di urang pak lamun jalmi-jalmi anu ngalaksanakeun ibadah haji geus bisa mawa pesan moral hakikat tina syariat hukum nepi ka lemburna, mabrur tah haji. Lain sakadar ibadah ditarima tapi akhlakna terjaga, lain ngan sakadar soleh tapi bisa ngamaslahatkeun kahirupan manusia. Terutama punten lamun di urang pejabat-pejabat anu hampir unggal tahun ngalaksanakeun ibadah haji pak, bisa nepi kana hakikat jeung tujuan pokok kunaon disyariatkeun hajinya ku wukuf tadi, insyaallah moal robah korupsi di urang teh. Lamun jalmi geus ibadah hajinya wukuf di Arafah bisa wukuf aya peluang-peluang pi korupsi moal kabita pak wukuf tina rupa-rupa dosa. Ta itu hakikat tina perbuatan atanapi syariat hukum anu diuningakeun ku Ibnu Rajab tadi. Malam yastatil wuqufa bi Arafah fal yakib an hududillah alladzi Arafah. Saha jalmi anu can bisa wukuf di Arafah pek anjeunna wukuf tina perbuatan-perbuatan dosa nu ngalanggar hukum Allah anu geus dikanyahokeun ku dirina. Anu kadua tadi wa malam yastati al-mabita bi Muzdalifah, jeung sajalmi anu can bisa mabit di Muzdalifah, ngendong di Muzdalifah ngadaguan waktu subuh saparantosna wukuf di Arafah. Ta ieu ritualna apa? Fal yubit ala taatillah alladzi yuqarribuhu wa yuzlifah. Maka sok manfaatkeun waktu penting pikeun sibuk ibadah anu bisa ngadeketkeun jeung ngaraketkeun dirina ka Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi upami mabit di Muzdalifah di tanah haram di ditu syariatna adalahnya bermalam, talamun hakikat tina mabit naon nalika beres ibadah haji balik ka lemburna unggal peuting bisa sibuk ibadah anu bisa ngadeketkeun dirina ka Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Salajengna ikhwatul iman sidang Jumat. Pernyataan Ibnu Rajab berkaitan sareng ritual haji. Wa man lam yaqdir ala zabhi hadiya bimina fal yazbah hawahu liyablugu bihil muna. Saha jalmi anu can mampu pikeun mencit hadiyu di Mina, termasuk lamun di lemur mun can bisa kurban tanggal 10 Dzulhijjah teh fal yazbah hawahu, minimal manehna kudu bisa mencit hawa nafsuna. Nalika hawa nafsuna dipencit pa hawa nafsuna teu diumbar, insyaallah bakal bisa nepi kana cita-cita. Terus anu kaopat terakhir tadi sore Ibnu Rajab, wa man lam yastati al-wusula lil bait fa innahu ba'id, jeung sajalmi anu can mampu zarah ka Baitullah al-Haram ka Ka'bah di Mekkah lantaran jarakna jauh teu deukeut gitu. Fal yuksid rabb hadzal bait fa innahu aqrabu ilahi min hablil warid. Paek jugjug cenah pangeran anu ngagaduhan eta rumah, anu ngagaduhan eta Baitullah, anu ngagaduhan eta Ka'bah. Sabab Allah mah sanajan ku urang teu dijugjug ka Mekah di masjid ieu ge Allah mah aya, Pak.
innahu aqrabu ilahi min hablil warid. Sabab Allah pasti bakal leuwih deket ka hamba-hambana leuwih tibatan urat genggerongna sorangan. Ta pesan-pesannya ma'rifat Ibnu Rajab Al-Hambali Pak dina kitab Lataiful Matarib eta teh sanes mung sakadar pesan moral anu nguningakeun hakikat jeung tujuan tina ritual ibadah haji kangge jalmi-jalmi anu ngalaksanakeun ibadah haji. Tapi bisa jadi Pak, aya jalmi nu can ngalaksanakeun ibadah haji, can bisa berangkat pikeun ibadah haji, tapi geus apal kana hakikat jeung tujuan tina syariat haji, manehna bisa leuwih mabrur Pak tibatan anu ngalaksanakeun ibadah haji. Taya anu kedah kauningan teh. Tamatak pesan moral Ibnu Rajab ieu teh jadi kabar gembira oge Pak eta teh nya. Keur urang misalna ayeuna walau alam apakah nempi ka akhir hayat urang can bisa sempat ngalaksanakeun ibadah haji, tapi lamun urang bisa memahami hakikat tina syariat haji tadi wukuf lain ngan sakadar cicing di Arafah tapi bisa nahan diri tina rupa-rupa dosa, mabit lain ngan sakadar ngendong di Muzdalifah tapi unggal penting bisa nyibukeun diri ku ibadah ka Allah. Lamun kurban lain sakadar mencit sato tapi mencit hawa nafsu anu ngahalangan tujuan jeung cita-cita hirup urang. Lamun urangnya ngajugjug Allah teu kudu ka Baitullah tapi dimanapun urang ngajugjug Allah ngalangkungan doa-doa urang talamun urang geus nepi kana hakikat ibadah siga kitu sanajan urang teu ngalaksanakeun haji ka Mekah lamun kalakuan urang geus bisa nepi kana hakikat insyaallah urang leuwih mabrur tibatan anu ngalaksanakeun ibadah haji. Kantos geuning nya aya kisah jalmi anu teu ibadah haji tapi mabrur haji teh padahal teh ibadah haji. Sementara orang-orang yang beribadah haji teu mabrur. Kok bisa anu teu ibadah haji meunang ganjaran mabrur sementara anu hajian teu mabrur? Naon sababna? Caritana eta jalmi nu rek ngalaksanakeun ibadah haji teu tulus hajina Pak. Naon sababna? Sabab ongkos ibadah haji dipake sedekah ka jalmi anu kalaparan. Tah ieu hakikat haji teh. Lain ritualna ka Mekah. Nalika urang ningali dulur, nalika urang ningali baraya katalangsara ieu leuwih utama pikeun ku urang ditulungan daripada ongkos urang anu jutaan bahkan ratusan juta dipake indit ka Mekah sementara tatangga urang kalaparan. Tah eta hakikat ibadah haji anu bisa nganterkeun orang yang bersedekah sanajan teu ibadah haji bakal menang ganjaran haji anu mabrur di sisi Allah. Sakitu anu kapiatur, mudah-mudahan janten tatkirah kangge urang sadayana kirang langkung nanyuhunkeun dihapunten. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.